Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng Ibu Kiki Maria Khadijah dina pangajaran basa Sunda ngeunaan carita pantun. Definisi wangunan carita pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan atau ritual. Biasa disebut mantun. Mantun biasana dipiri ku kacapi sarta biasana dihaleuangkeun. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeting jeput. Ukuran caritana umumna paranjang, digelarkeunna sacara lisan sarta ngandung hal-hal anu mere kesan pamuhalan atau mustahil. Ditilik tina alur caritana dibedakeun jadi dua golongan nyaeta galur leunjeuran, galur carita anu ngaleunjeur lempeng kapanggih tina nitenan kajadian dina unggal episodena. Dina pungkasan carita anu ngalalakon teu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Nu kadua, galur simpai. Galur carita anu ngagambarkeun yen anu ngalalakon dina pungkasan carita dicaritakeun balik deui ka nagara asalna. Bagian-bagian wangun carita pantun. Bagian wangun carita pantun kahiji aya raja, kadua narasi, katilu deskripsi, kaopat dialog, jeung kalima monolog. Raja nyaeta ciri mangkat carita nu eusina sanduk-sanduk kanu maha kawasa sangkan salila mantun juru pantun teh aya dina kalancaran. Narasi nyaeta bagean carita anu ditepikeun ku juru pantun keur nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Deskripsi nyaeta bagean anu ngagambarkeun tingkah paripolah hiji tokoh carita dina hiji kajadian saperti Putri Dangdan, Lengser Lumpat, jeung sajabana. Dialog nyaeta guneman antara hiji tokoh jeung tokoh sejenna. Monolog nyaeta guneman hiji tokoh ka dirina sorangan. Tah ayeuna sageus didadarkeun ngeunaan carita pantun, Ibu ngabogaan tugas kanggo hideuk. Hiji, baca salah sahiji carita pantun nu judulna Ceungwanara Jeneng Raja, nepi ka tamat jeung sing tepik harti wangun tur eusina. Deangan dina internet, buku paket atau klik link di dieu. Urang bisa ngarti kana wangun eta teh diantarana ku cara analisis bagian-bagian caritana, mana raja, mana narasi, mana deskripsi, dialog, jeung monolog. Laporkeun hasil analisis bacaan hideuk kalayan jentre di hareupeun kelas. Hatur nuhun.